Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab matan Sanusi karangan Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi halaman 45. Insyaallah dina dangat ayeuna urang hatamkeun ieu hanca deresan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhadu sareng dipaham minhu tina itu iftikor aidon deui naon alla taksiro yen teu aya anu napakan li syai'in kana hiji perkara minal kainati tina pirang-pirang anu mungkin fi asarima dina napakan hiji perkara wa ila sareng lamun alla taksiro lazima misti naon aya stagnia yen sugih naon dalikal asaru itu tapak an maulana ti Gusti urang sadayana jalla maha agung maulana wa azza sareng maha mulya maulana kaifa kumaha wa huwa bari ari ma Allah allazi etadat yaftakiru anu mikabutuh ilaihi kaladi naon kullu ma sakabeh perkara siwahu salian Allah umuman dina umumna wa ala kulli halin sareng dina tiap-tiap tingkah hadza ari ieu in qadarta eta lamun ngira-ngirakeun anjeun anna syai'an kana sayaktosna perkara minal kainati tina pirang-pirang anu mungkin yu'athiru eta anu napakan bitabihi kuwatekna itu syai' wa amma in qadartahu sareng anapun lamun ngira-ngirakeun anjeun kana syai' mu'athiron kana anu napakan bikuwatin ku hiji kakuatan ja'alaha anu ngajadikeun kana itu kuah saha Allah Gusti Allah fihi dina itu syai' kama saperti perkara yaz'amuhu anu nyangka kana itu syai' saha kasirun kalolobaan minal juhalati ti pirang-pirang jalma anu bodoh palizalika mangka kulantaran itu mazkur muhalun eta mustahil aidon deui li annahu karena sayaktosna kalakuan sareng tingkah yasiru eta jadi hina idin dina nalikana in qadar tahu saha maulana Gusti urang sadayana jalla maha agung maulana wa azza sareng maha mulya maulana muftakiron eta anu mikabutuh fi ijadi ba'dil af'ali dina ngayakeun sapalih pirang-pirang padamelan ila wasyitatin kana perantaran wazalika sareng ari itu muftakirun fi ijadi ba'dil af'al batilun eta anu batil lima karena perkara arofta anu geus nyaho anjeun min wujub istighnaihi tina wajib sugihna Allah jalla maha agung Allah wa azza sareng maha mulya Allah angkul lima tina tiap-tiap perkara siwahu salian Allah faqad bana nyata geus pertela laka pikeun anjeun naon tadammunu qauli la ilaha illallah kandungan lapad la ilaha illallah li aksamil salasati pikeun pirang-pirang bagian anu tilu allati anu yajibu wajib alal mukallafi ka mukallaf naon ma'rifatuha nganyahokeunana itu salasah bihaqqi maulana di hak Gusti urang sadayana jalla maha agung maulana wa azza sareng maha mulya maulana wahya sareng ari itu salasah ma eta perkara yajibu anu wajib ieu ma bihaqqihi di hakna maulana bihaqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala wa ma sareng perkara yastahilu anu mustahil ieu ma wa ma sareng kana perkara ya juzu anu wenang ieu ma wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ari ucapan urang sadayana lapad Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu mangka eta asup fihi dina itu qaul naon al imanu iman bisa iril anbiya'i kasah sesana pirang-pirang nabi wal malaikati sareng malaikat wal kutubi samawiyati sareng pirang-pirang kitab samawi
wal yaumil wal yaumul akhiri sareng wal yaumil akhiri sareng kana poe akhir li annahu karana sayaktosna nabi alaihi eta tetep ka nabi as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan jaa eta sumping itu nabi bitasdiki jami'i zalika kalawan ngabenerkeun sakabehna anu tadi dicarioskeun kullihi tegasna sakabeh zalik wa yukhadu sareng dipahamin hutina itu qaul naon wujubu sidqir rusuli wajib sidikna pirang-pirang rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan wastihalatul kadzibi sareng mustahilna bohong alaihim ka para rasul wa ila sareng lamun henteu yasduku lam yakunu tang tumual aya itu rusul teh rusulan eta jadi rusul umana anu kapercaya limaulana ku Gusti urang sadayana al-alimi anu maha uninga bil khafiyati kana pirang-pirang anu samar jalla maha agung maulana wa azza sareng maha mulya maulana wastihalatu fi'lil manhiyati sareng mustahilna migawe pirang-pirang anu dilarang kulliha tegasna sakabeh manhiyat li annahum karana sayaktosna rusul ursilu eta diutus itu rusul liyu'allimu supaya ngawuruk itu rusul annasa ka manusia bi aqwalihim ku pirang-pirang ucapan rusul ku af'alihim sareng pirang-pirang padamelan rusul wasukutihim sareng repehna rusul payalzamu mangka misti naon alayakuna yen ulah aya bijami iha dina sakabehna mazkur naon mukhalafatu li amri maulana jalla wa aja nyulayaan kana parentahna Gusti urang sadayana jalla maha agung maulana wa azza sareng maha mulya maulana allazi anu ikhtarahu milih ladzi ka itu rusul ala jami'i khalqihi ngelehkeun sakabeh pirang-pirang makhlukna ladi wa amanahum sareng percaya ladi ka rasul ala sirri wahyihi wa amannahum sareng maparin anugrah ladi ka rasul ala sirri wahyihi ku rahasia wahyuna la Allah atawaladi wa yukhadu sareng dipahamin hutina itu qaul la Muhammadur Rasulullah naon jawazul a'radil basyariyati wenangna si pirang-pirang sifat kamanusiaan alaihim di para rasul iza ka karena sayaktosna itu a'rad la yukdahu eta henteu nyacad itu a'rad bi risalatihim dina karusulanana itu rusul wa uluwi mangzilatihim sareng luhurna martabat rusul indallahi ta'ala mungguh Allah ta'ala balzaka balik ta'ari itu a'rad mimma eta tina perkara yazidu anu nambahan ieu ma fi hadina martabat faqad bana nyata pertela laka pikeun anjeun naon tadong munu kalimatai syahadati kandungan dua kalimah syahadat ma'akillati hurufiha sarta saeutik pirang-pirang hurufna syahadah li jami'i ma kana sakabeh perkara yajibu anu wajib alal mukallafi ka jalma mukallaf naon ma'rifatuhu nganyahokeunana ma min aqaidil imani nyatana pirang-pirang kayakinan iman pihaqih ta'ala dihaqna Allah ta'ala wa pihaqir rusulihi sareng dina haqna pirang-pirang utusan Allah alaihi meta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan wala allaha sareng mudah-mudahan ieu syahadah likhtisariha kuringkesna ieu syahadah ma'astimaliha sarta ngawengkuna ieu syahadah alama kana perkara zakarnahu anu nyarioskeun kami kana emak ja'alaha munga ngajadikeun kana syahadah saha naon asyar'u syara tarjamatan kana jadi penjelasan alama kana perkara fil qalbi dinahat nu aya dina hate minal islami nyatana agama Islam
Walam yuqbal sareng henteu ditarima min ahadin ti salah saurang naon al imanu iman illa biha kecuali ku itu syahadah fa'alal akili maka eta pikeun jalma anu berakal fa'alal akili mangka eta tetep pikeun jalma anu berakal ayuk siro ari yen ngalobakeun ieu si akil min dikriha tina ngucapkeunana ieu syahadah mustahdiron barina anu ngahadirkeun lima kana perkara ihtawat anu ngawengku ieu kalimah alaihi kana emak min aqaidil imani nyatana pirang-pirang keyakinan iman hatta tamtajiza sahingga pacampur ieu kalimat maknaha sarta maknana kalimat bilahmihi sarta dagingna ieu si akil wadamihi sareng getihna si akil fa innahu mangka sayaktosna itu si akil yaro eta bakal ningali itu si akil laha kana ieu kalimah minal asrori tina pirang-pirang rahasia wal ajaibi sareng pirang-pirang keanehan insya alamun ngersakeun insyaallah Gusti Allah taala maha luhur Allah makana perkara layad khulu anu henteu asup ieu emak tahta hasrin dina handapeun ringkesan wabillahi sareng eta tetep ka Gusti Allah at-taufiq ari nyuhunkeun pitulung la roba teu aya pangeran ghairuhu salian Allah wala ma'buda sareng teu aya anu disembah siwahu salian Rob nas'aluhu nyuhunkeun abdi ka Rob subhanahu maha suci Rob wa ta'ala sareng maha luhur Rob ayaj'alana kana yen ngajadikeun ka urang sadayana ayaj'alana kana yen ngajadikeun Rob ka urang sadayana wa ahibbatina sareng ka pirang-pirang kakasih urang sadayana indal mauti dina nalika maut natiqina anu ngarucapkeun kabeh bi kalimati syahadati kana kalimah syahadat alimina anu uninga kabeh biha kana ieu kalimah wasalla sareng muga maparinan rahmat sallallahu Gusti Allah Sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Nabi Muhammad kullama zakarahu nalikana inget ka Allah saha azzakiruna pirang-pirang jalma anu aleling wa ghafala sareng poho ang zikrihi tina eling ka Rob saha al-ghafiluna pirang-pirang jalma anu poho warodia sareng muga maparin warodia sareng muga ngaridwan saha Allah taala Gusti Allah taala an ashabi rasulillahi ka pirang-pirang sahabatna Rasulullah ajmaina tegesna sadayana wattabiina sareng ka pirang-pirang anu turut lahum ka itu ashab bi ihsanin kala dina kasayan ila yaumiddin dina nepi ka poe kiamah wassalamun sareng ari kasalamatan alal mursalina eta muga tetep ka pirang-pirang utusan walhamdu sareng ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Alhamdulillah parantos hatam ieu deresan kitab matan sanusia pamugian aya dina kaberkahan khususna kanggo sim abdi umumna kanggo sadayana sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.